areueuh guna. Kamari si Asep, ayeuna si Laing ngocid. Piraku eleh ku jelema hiji. Kuat, Bos. Padahal dewek geus make jurus anu ampuh. Alah, alasan wae lah. Si Laing jadul, awak janggung badag tamu. Mental juga tahu. Iya di kamar si Asep. Dul. Kamar si Asep. Jadi huntu bos si Asep teh. Alah, ya preman eleh ku nyari huntu. Matakan si Laing sekali-kali masih sikat tahun tuh teh. Pokoknya mah poe ayeuna dewek teh hayang nyaho, eta nu ngaranna Ogut. Kudu beunang. Siap, Bos. Laksanakan perintah. Siap bos. Aduh mah siap wae. Nu penting cuan. Alus. Ayeuna si Laing duaan. Juk ararinit. Anu ngaranna Ogut kudu bubuk. Siap bos. Alus. Pokona nu ngaranna Ogut kudu beunang. Ayeuna dewek aya perlu heula. Reka mana gitu bos? Curiga jatuh cinta sih bos. Alah. Si Laing teu kudu hayang nyaho, dewek ayeuna di ka mana. Nu penting poe ayeuna eta nu ngaranna Ogut kudu beres. Si Bos reka mananya? Kan di bejaan ku dewek. Kerja tuh cinta. Oh, jatuh cinta? Ki cara nama dewek kudu ngajabat jadi hansip deui. Nya karek tinggalkeun sabaraha poe ge geus loba preman di kampung teh. Gawat ieu mah pokona mah gawat lah. Aduh. Mang Udi, iraha mula? Wah, aya meureun tilu dinten mah. Oh, nah atuh teu katinggal nugas. Apa nu di teh mundurkeun diri jadi hansip. Tapi cigah nama aya bahan jadi hansip deui ieu mah. Emang Mang Udi tos di mana kitu? Kemarin teh Udi ka Papua, Mar. Kadu teh rek ngadon usaha. Kalah katipu. Ah bare nage naon tuh Mang Udi, gawe jauh-jauh teuing. Rek niat mah gawe loba di kampung urang ge. Tah, gitu pisan, Mar. Sigana Udi ge aya bahan jadi hansip deui iki carana mah. Tah kitu Mang Udi, soalna Mang Udi jadi hansip mah kampung urang teh aman. Udi teh atuh. Pan hansip Udi yang terhormat. Nya atos atuh, mari uwi heula nya Mang Udi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Ada di jalan, Mar. Hati-hati. Cara nama dewek kudu buru-buru jadi hansip ya mah. Gut, bejana si Laing raribut jeung preman. Bener man euy. Gawat di kampung teh. Jadi loba preman anu malakan wae teh. Pasti si Kardi teh nya. Pasti gorombolan si Kardi. Soalnya kan anu katalah preman mah bodak si Kardi. Kalem Gut, aya dewek tas Bos Herman. Amun aya jelemana dicetot ku dewek mah lah. Man. Tapi omat, urang mah ulah ngajual. Kadar meureunan bela diri mah nya wajar. Tah kitu Gut. Dewek masih keneh dendam anu hari tanggal ke dewek. Gut. Kemari dewek panggil jeung si Kardi. Kalkah kabur. Sieun kitu ku si Laing. Teu apa antara sieun jeung ngelehan. Beuh, si Laing mah. Panya teh sieun atuh. Kela. Si Laing asa anu beda euy. Beda ti sasarina. Curiga dewek ya. Good.
dewek teh rek nepungan Neng Marni. Duh, Gut. Dewek teh kabungbulengan eta ku awewe. Alah. Pantesan atuh keur jatuh cinta mah. Beda euy seungitna oge Nya geus lah Gut. Dewek ayeuna mah rek nengan heula Neng Marni. Nya lamun ayeuna naon telepon lah dewek. Oke. Cecil atuh. Herman pakai baju cigah tina kalunggon nih sugal mah. Duh, kunaonnya? Kayak mutan wae Kang Ogut. Kayak naonnya? Soalnya kan kamari pas garelut sarang preman. Cobi pilari. Tah, geuning. Anu diantos-antos di kamari, dianti-anti tita tadi. Penak oge geuning. Alah, sareng geulis teh. Saha Abi? Nya atuh, Neng Marni anu geulis. Pan aa Herman teh milarian salira. Milarian aya naon kitu? Jadi kieu Neng Marni. Aa Herman anu kasep teh. Bade jujur ka Neng Marni teh. Jujur naon ieu teh? Jujur. Aa Herman teh cinta ka Neng Marni teh. Dina hati Aa Herman teh ukur Neng Marni seorang. Bisa meren. Aduh Kang Herman, punten pisahnya kan di antara arurang teh can saling mengenal. Manya jauh bogo ka Abi. Aduh. Ari boga tuh kumaha? Punten ya Kang, Abi mah teu tiasa ngawalar ungkapan ti Akang ayeuna. Beuh, naha. Peryogi waktos atuh Kang, mau ujug-ujug napi cinta ti Akang. Tapi nuhun ku kajujuran Akang ka Abi. Teu mungkin Neng Marni bakal nolak cinta Akang ka Neng Marni. Ninggal ka payuna we atuh Kang, mun nya leres buktoskeun. Siap. Akang Herman bakal ngebuktoskeun ka Neng Marni. Nya atos atuh, mani bade latihan heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Neng Marni. Kedet ke carana. Coba di. Neng Marni, nuhun pisan Neng Marni geulis. Kang Ogut, bade ka mana? Neng Sari bade ka payu Neng. Oh, nyalira wae atuh. Nah, teu aya ngarencangan. Mohon nyalira Neng Sari. Tumben Neng Sari ge nyalira. Biasana kan sok sareng Marni. Kamana Marni? Oh, mohon Kang. Nu mawi ieu teh bade nyambet. Kaleresan kan bade latihan. Oh, mohon atuh mangga. Tapi Kang Ogut baris nitip ka Neng Sari yeuh. Kedah hati-hati karena di kampung urang teh tos mulai teu aman. Oh, gitu Kang Ogut. Janten kieu Neng. Seueur jami asing anu ngaraksu ka ieu kampung. Malihan mah
Kang Ogut oge nanti baris ngelarian informasi terkait eta preman. Ih, dasar lalaki. Oh, gitu Kang Ogut. Duh, harimau oge atunya. Muhun Neng. Neng Lia. Saha Kang? Neng Sari, kayak dilajeng deui nya, Ogut aya peryogi heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha sih Neng Lia teh? Bos Hendra kemana nya di teleponan? Bos teu aktif. Kemana? Aya awe lungu ya mah. Bade kemana Neng? Bade latihan Kang? Bade latihan naon Neng? Bade latihan jaipongan Kang? Oh penari ya teh. Pengen gelis. Kenakeun heula tuh. Jajang. Abi sari Kang. Mangga tuh, abi bade latihan heula. Keheula atuh. Cik sugan. Neng Sari tacan garuka bogoh. Bogaeun. Dewek. Oh, Bos Kardi geuning. Naon si lain cigah nu rewas kitu? Henteu Bos, punten nya. Jajang, bade pamit heula. Neng Sari teh di kumaha? Henteu Kang, tukuna naon? Nya syukur atulah. Oh nya, kalarasan penak sareng Neng Sari di dieu. Kumaha tos aya walaran Kang Wa Kardi teh? Bingung Mang Kardi. Bingung kumaha Neng Sari? Sok sieun sari mah Kang. Sieun kumaha? Apa Kardi kurang cocok kanggo Sari? Sanes kitu Mang Kardi. Tapi sari mah sieun. Mang Kardi ukur ngulinkeun hungkul. Kardi janji upami Neng Sari nampi kana cinta Kardi. Kardi bade ngarubah karena sifat jeung perilaku Kardi. Bila perlu, Kardi dek ngalaan jabatan sebagai bos preman. Pamileres eta cariosan Mang Kardi. Sok ditoskeun. Berarti Neng Sari narima cinta Kardi? Asik. Nuhunnya Neng Sari tos masihan kesempatan kaum Kardi. Sami-sami Mang Kardi. Tapi awasnya Mang Kardi tos janji moal janten preman deui. Kardi janji moal ngecewakeun Sari. Nya tos atuh bade angkat latihan mah. Mangga. Mangga atuh Mang Kardi. Sari angkat heula. Ya. Sok hati-hati di jalannya. Kira-kira rek neangan deui ka mana ya Bos? Kela atuh da kudu mikir naon oge. Ya Bos, lain gitu. Coba capek. Nya dewek beuteung lapar. Halah sia mah karek ke 20 meter geus nyebut capek. Beuteung nu diuruskeun teh. Sabar atuh, ngaranna ge neangan jelema hirup. Ya Bos, maksud dewek mah kira-kira neangan si Ogut eta ka mana? Waduh, gawat ieu mah. Itu pan preman anu majik ka dewek kamari. Duh laporan ieu mah ka si Ogut. Kieu we ayeuna mah. Hayu urang lanjut di jalan. Sugan bari aya mangsa anu bisa dipalak. Lumayan meureun, jeung meuli cai-cai wae mah. Tah, aya kitu mah. Dewek oge setuju Bos.
Dul, sigana iya rada munal. Bener pisan, Bos. Ngono. Maksana, Kang? Alah, eueuh maksad-maksadna nu puguh mah ayeuna dewek butuh duit. Tah, bener, Bos. Buru minta duit. Artos kangge naon ieu teh, Akang? Teu kudu nanya jang naon. Nu penting mah ayeuna dewek butuh duit. Sok sabar hawe. Lamun hayang lancar. Sok-sok buru tong loba lila, mun si lain hayang lancar. Tuh, Kang. Mun gaduh sakieu. Dul, beja teu? Boja pisan atuh, Bos. Lewat. Bos, bisa meuli cai atuh. Alah, si lain mah teu sabaran pisan. Sarua dewek ge haus. Aya si bos. Bos. Duit. Alus. Kebeneran dewek geus haus ya. Tapi ti saha ya rada gede ya pemasukan. Eta biar dewek menang duit, Bos. Ti awewe nu lenjang, Bos, lenjang. Kela. Awewe lenjang. Terus ciri-cirina kumaha eta awewe teh? Pokona mah, Bos, ciri-cirina buukna diiket, baju bodas, belang-belang. Bodas, letik-letik, manis deh. Alah, Bos, teu kudu perlu apa. Nu penting mah duit. Heulah. Kan bae teh penting soal ciri-ciri eta awewe. Nu penting gawe si laing alus. Pemasukan lebih gede ieu. Aya keur urang dahar jeung inum ieu. Tapi kela. Ieu si Ogut teh sae laratana can. Tah, lamun si Ogut can kapangi, Bos. Bener pisan, Bos. Mendingan ge bareng Joy Bos yuk, neangan si Ogut teh. Ngadon ka ngajak dewek. Ya geus dah. Daripada balila. Ayo cabut. Neng Lia, antosan. Neng Lia kunaon? Takuna naon? Neng Lia, kengala. Ogut. Kebeneran dewek panggil jeung si laing di dieu. Jika mari di teteangan, ayeuna si laing bubuk ku dewek, Bus. Sinyang sang tukang seng katanga si liang hong boga kabogo si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun ka sinyang sang cang cingcong sinyang sang jadi nepsong neneangan si cengli ka cangkilung bebeja kasih cuanki babaturan sobat kali si cengli si enen lapor